Dina zaman baheula di hiji karajaan anu dipimpin ku Prabu Tapa Agung. Aya 2 putri kagelisan. Purbararang si putri cikal jeung ambisius. Purbasari si putri bungsu anu bager tur welah asih. Karajaan rek diwariskeun ka salah sahiji putri. Prabu boga niat ngajadikeun Purbasari ratu sabab manehna dipika cinta ku rahayat. Kusabab kalakuanna nu bijaksana, tapi ieu kaputusan ngalantarankeun cemburu ka Purbararang. Di karaton, Prabu Tapa Agung keur bingung milih saha nu bakal ngagantikeunana. Anak King Purbasari kempal ka dieu. Mohon lama aya naon? Ama menang alamat dina mimpi yen anu neruskeun santanan kerajaan nyaeta hidup. Mohon lama. Setiasa kitu ama apan abdi. Saha Purbasari anu dipilih? Ieu geus jadi keputusan ama. Mohon Purbararang setiasa dibangga. Atus Purbararang turutkeun naon kahayang ama sareng ibunda. Nyerela upami Purbasari janten ratu. Moal atuh Kang, kan abdi budak kahijina. Manya si Purbasari nu janten ratu. Ya gitu setuju. Abi gado ide. Ide naon eta Kang? Ayo orang kadukul nu di kawano. Mohon atuh Kang. Purbararang jeung Indrajaya indit ka dukun kulantaran sirik. Mbah, tulungan abdi. Aya naon? Abdi hoyong panangan si Purbasari ruksak sangkan rakyat izin ka marehna. Gampang ieu aya cai ramuan. Campurkan kana minumanana engke panangan. Janten, genep sarta bau. Hatur nuhun, Mbah. Sawang sula. Dayang hadiah sakedap. Mohon Purbararang aya naon? Kasihkeun minuman ieu ka Purbasari. Purbasari, ieu aya minuman kanggo ambeun. Hatur nuhun Dayang. Sanggeus minum ramuan, panangan Purbasari jadi awan. Purbararang bahagia tinggal Purbasari. Mama, ibunda, ayeuna Purbararang kurang teu upami ayeuna panangan si Purbasari janten geuleuh sareng bau. Mohon leres. Ieu urang teh ka itu. Kunaon panangan abdi bisa jadi kieu? Purbasari panangan anjeun kunaon? Aya naon ieu Purbasari? Abdi teu terang ama. Ama, janten ayeuna nya abdi nu pates jadi ratu. Hapunten ibunda, anaking demi keselamatan sararea tidak perlu diasihkan ka leuweung. Ama halim rakyat ama beunang panyakit anjeun. Mohon ama. Dayang ka dieu. Mohon Gusti Prabu, Ibunda Ratu, aya naon? Dayang antarkeun Purbasari ka leuweung. Mohon. Purbasari indit ka leuweung sareng dayangna. Di leuweung Purbasari patepang sareng lutung. Kunaon ya Dayang panangan abdi bisa jadi kieu? Tiga itu doang putri.
Sebenarnya Putri, abdi kudu tinggal ke Putri di dia. Sawios. Kunaonnya pandangan abdi bisa jadi kieu, padahal satu acana ieu biasa wae. Nyeri pisan diasikeun ku keluarga sorangan. Anjir teh saha? Monyet tapi naha bisa ngomong. Simkuring teh hasilna manusia Putri. Kan abi dikutuk. Tepangkeun awi abdi ka Mandaka. Aya Putri nuju naon di dieu? Tepangkeun Nabi abdi Purbasari di kerajaan. Abdi di dieu ku sabab keluarga abdi musuh abdi. Usah dia Putri, ayo orang ke tempat kuring, orang umbaran panangan anjeun. Emangna ku sawios? Sawios Putri. Ambu, Aya naon ka sana Kak? Sahaya. ieu teh Putri Purbasari di kerajaan. Ambu tiasa ngabantosan Putri teh. Hapunten ambu tiasa ngabantosan abdi supados tutukan abdi damang deui soalna pandangan abdi geuneuk ambu. Biasa Putri, ayo orang kalumber. Ieu teh naon ambu? Ieu teh obat kanggo ngobatan Neng Putri. Alhamdulillah Gusti, pandangan abdi damang deui. Hatur nuhun ambu. Pandangan Purbasari jadi gelis deui. Saking bungahna Purbasari dugi ka ngibing. Hei Purbararang, Kayak naon, Bah? abdi ningali pandangan si Purbasari geus cagar deui. Nah, eta mungkin. Lajeng abdi dek nitah dayang kuring neangan si Purbasari. Dayang kaji ayeuna. Mun Purbararang. Dayangan Purbasari ayeuna nepi ka panggih dina asmana Gusti Prabu. Mun Purbararang, sebenarnya aya naon? Atas lah anya negara terang dayangan ayeuna. Mun Purbararang. Punten Putri Purbasari, Aya naon dayang? Kunaon anjeun ka dieu? abdi dikeluaran ku Gusti Prabu kanggo ngajemput Putri. Nya atas hayu. Ayo. Purbararang reuas ningali Purbasari gelis deui. Manehna nangtang Purbasari. Tong bunga heula Purbasari. Sok ayeuna urang ayakeun sayembara saha nu karembongna leuwih panjang eta nu meunang. Karembong abdi leuwih panjang tibatan anjeun Purbararang abdi nu meunang. Sok lah ayeuna adukeun saha nu tunanganna leuwih kasep jeung leuwih gagah. Mana tunanganna? Ieu. Monyet. Ujug-ujug Gultung robah jadi pangeran anu kacida kasepna. Abi, ngatain kesan data di kerajaan Pajajaran. Aranjina pindah tempat jeung Indrajaya kabur ti kerajaan. Abdi teu tarima nya lamun anjeun meunang Purbasari. Ka mana si Indrajaya? Ka mana si Indrajaya? Sebenarnya kamari panang hidup panang. Abdi teu tara ibunda. Jigana Purbararang anu nyeut parang abdi jiga kieu. Leuleun tong asal ngomongnya. Gusti Prabu Purbararang janji rek ngangkat kuring jadi penasehat kuring hasil hasilkan Purbasari. Jadi kieu kalau kan hidup Ama Purbararang. kurang mah. Dayang bawa Purbararang kalau Purbasari. Ama. Kurang mah. Ama. Tiap kejahatan pasti bakal eleh ku kabenaran. Urang ulah siri kadulur sorangan sarta kudu boga hate anu sabar kawas Purbasari.